Kunaon nyai nyai sedikeun. Eta awak Akang. Berotot ja nyai. Akang mah lain berotot tapi bertulang. Lah nyai masuk ngaledek Akang bae. Lain ngaledek Akang, fokus kenyataan. Akang mah kudu-kudu ge sehat nyai. He Akang, awak Akang hayang geden teu? Jiga bina regawan. Atuh hayang nyai. Akang kudu fitness. Fitness di mana nyai? Di maunya oh. Atuh aya Akang. Di mana nyai? Tuh na tangga kelapa. Lah si nyai mah alalaga bae. Akang sinarieun Akang rapih. Akang ada ke mana? Arek nepungan babaturan Akang. Emang rek naon Akang? Akang arek diajakan gawe. Gawe di mana Akang? Arek gawe di Batu Bara, Kalimantan. Tah kitu, ari boga pamajikan mah kudu dek gawe. Geus geura lempang basing babaturan Akang nangguan. Kunaon cicing bae Akang lain geura ka ditu? Teboga ongkos nyai. Endek gawe teu boga ongkos. Minta atuh nyai. Coba ka dieu. Endek gawe teu boga ongkos. Kayak kedeng. Akang nempo naon? Nempo eta nyai. Katempon teu? Henteu nyai. Moal di mere nempo ari Akang can sukses mah. Kajun lah nyai. Mana ongkosna? Yah, gerak ka ditu, gerak mabur. Nyai, nyai. Teu hayang aing. Sah, si tanya nunar aing. Perasaan usah sahe. Mau majurig. Neng apa? Sahanya. Ono apa? Ai, aona mending ganteng kitu juga Amitabh Bachchan. Lah apa? Sebawa kanyaho. Emang salah gitu no? Lain Amitabh Bachchan apa? Naon tuh aono? Amitabh Bachchan. Atuh eta aono anu salembur jeung saruh kantea. Ai opa geulis teu sih? Wih, opa mah paling gelis. Tapi sakolong meja. Aono mah ngabodek bae. Oh, opa paling gelis. The best pokoknya apa? Aono. Lamun dibandingkeun jeung pamajikan aono, geulisan saha? Oh, jeung malampir. Saha ari malampir no? Eta pabajan aing opa. No, kunaon disebut malampir? Ih, mana nama galak jasa opa. Oh, gitu. Kamu lamun geus ngambek mah siga soak wakwek wong. No, hayu ka dige. Mudah-mudahan si Akang jadi gawena. Aing mah karunya ka si Akang petot-petot ke jas laki aing. Ari eueuh si Akang karesel. Ari aya pikeuleuleun. Lah mending aing ulin bae ka babaturan. Sah, si eta nu diuk duaan. Aing penasaran. Aono, emang bener malampir galak? Galak jasa. Kamu lamun geus ngambek mah siga kaleng rombeng. Eta mah si Akang jeung kabogona.
Akang. Nyai. Nyai. Kenaon Akang di dia? Ih, ono maker bobogohan jeung kami. Akang, ngomong mah arek nyiar pegawean orang di dia bobogohan nih si brekok